teh paranting hitung bisi teu kamuat ku otak. Nah, jadi hitungan bisa tatambahan ka kalian jeung sasarengan. Salapan tambah 425 sama dengan 120 genap 120 genap kali 18 jadi 1.600.000 ditambah sabaraha itu ditambah 80 juta menang 47.000 dikurangi 4 kali 3 cicing heula urang heula ngitungna riweuh atuh karisok 87.000 ditambah 87.000 ditambah 4 kali 3 teh 80 genep 87 jeung 4 nah 4 kintal 7 ton 4 ton ya ulah bareng geura ya tuh karep pingatkeun nguruskeun naon deh 87 kintal kan masangkeun malam aten duit 87 kintal lamun dijadi duitkeun 7 on setengah Hah? Nu urang eta mah nu urang ya tuh karep teuing seh itu 2 juta tapi duiteunana 700 2.700.000 ditambah 350 sama dengan ya ieu ulah dihijikeun jeung eta ji atuh sek bae da urang mah ikan ngitung nu urang ulah sadenge-dengena geura atuh model 45 ditambah 14 ditambah 70 jadi sama dengan nu urang nu 70 mah ulah dijikeun ka dinya. Wah ai maneh da ulah sekali lieur aing teh kapan ieu teh hiji ewang Kapan da ulah nu 70 mah nu urang dia ulah dijikeun ka dinya pupus salah sok barang eta keur eta mah ngitung kiloan 88 kilo kali sabaraha eta 600 juta nu 600 mah nu urang eta mah kiloan heula tuluykeun kiloan ieu mah duitna eta kiloan wungkul sok aing kalah pusing Kang nah pusing aing kalah hitungan jadi ngahiji jeung di dinya masuk balik deui 84 ditambah 60 jeung 4 ton setengah tambah 200.000 jadi 1.200.000 pinta 60 1.200.000 duiteunana 1.200.000 mah teman duiteunana menghitung kiloan jumlahnana ai kiloanana aya ayeuna barangna iya 3 on ditambah 4 ditambah saon teh berarti kurang seeutik ke kurang setengah jadi masalah da sing ceureuh teh lah ieu mah kek ngitungkeunana kana kari dipindahkeun kana lampiran ieu kari dipindahkeun udah min 4 ulang orang eta geus ya pangikeun naon ieu eta pangneuneunkeun ieu ini duitnya ieu ber heeh 4 kali 3 12 tambah 5 17 hiji sareng hiji 2 lamun bisa ngaji tangtu bisa ngadua 2 sareng 2 4 mun bisa ngadua tangtu menang berkat 4 jeung 4 8 namun menang berkat tangtu sebebarang hakan 8 jeung 8 16 lamun sebuah barang hakan mah moal posi meuli beas ini bisa 16 jeung 16 22 lamun geus kabeuli beas pamajikan ulah leuwih ti 2 Assalamualaikum
Lah, ini duit ah. Orang mah ke jalan mana? Kadieu urang mah. Orang tadi ini orang ya lah. Nah.